samemeh ngajelaskeun anu 50 sifat. Kapan nu 50 sifat teh Pak diwadahan dina tilu, dina wajibat, mustahilat sareng jaizat. Wajibna wajib akli, mustahil akli, jaiz akli. Tah nu 50 teh di kantonganana di dinya. Mata poke cek musonif memeh nyaritakeun panjang lebar nu 50, engke teh target nyaritakeunna teh hiji nyaritakeun maknana, anu kadua nyaritakeun dalilna. Da kawajiban mukallaf teh yakni urang teh akilun baligun mukallaf teh nu boga akal tur balig, faham kana makna aqaid jeung paham kana dalilna aqaid, minimal dalil ijmali. Kakarek cupar kawajiban Mbak. I'tiqadul aqaid gitu ya, nekadkeun kana pirang-pirang aqaid wajibun. Wajib syar'i eta. Ari wajib syar'i teh kumaha? Bimakna yusabu alaman ya'taqidu al aqaidal khamsin. Diganyar jelema nu dina hatena nekadkeun kana akidah nu 50. Sabalikna wayu aqabu alaman lam ya'taqid al aqaidal khamsin. Disiksa jalma nu hatena teu nekadkeun kana 50 sifat. Eta disebatna wajib syar'i. Ari tekad anu salamet teh nu mana? Tekad anu muncul tina yakin. Yakin paham kana makna aqaid, dibantuan pahamna kana aqaid supaya lebih kuat keyakinanana ku pahamna kana dalil. Mata mukallaf nekadkeun teh Pak tina yakin ku dalil jeung paham kana makna aqaid. Sanajan nekadkeun kana aqaid nu 50 ngan kana makna jeung kana dalil teu paham, imanna diikhtilafkeun disebut iman taklid. Iman taklid mu'alif Kifayatul Awam na nepi ka kieu bahasana. Jalma nyangemkeun mun kaula titah nyoplokeun tekad Allah aya, Allah tepan aya cek tekad kaula aya batur nu maksa coplokeun ta tekad maneh, leungitkeun tekad maneh Allah aya. Hek manehna teh ngancam ka kaula mun maneh teu ngaleungitkeun tekad Allah aya, ancamanana maneh dicacag ku kaula di walang-walang. Maka kaula pasti ngajawab moal dilesotkeun tekad kaula netepkeun Allah aya, sanajan kaula dicacak di walang-walang. Panjiganya anta netepkeun kana aqaid sanajan bebeakan nyarita kitu, ari teu paham kana makna jeung kana dalil aqaid mah taklid we anger Pak. Taklid we anger gitu. Ai sugan da bebeakan nyaritana pe kuring cacak, moal leungit tekad kuring kana tetepna wujud di Allah. Moal leungit tekad dina hate kuring kana tetepna kudrat iradat ilmu hayat ayana di Allah. Sanajan bebeakan nyarita kuring dicacak di walang-walang moal bisa ngaleungitkeun tekad eta. Sanajan bijil bahasa samedel kitu tetep Pak teu ngajamin imana anu sampurna atanapi imana salamet tina taklid. Iman nu kitu tetep ku ulama dihukuman iman taklid. Jadi kewajiban urang teh paham kana makna. Mata engke teh ku musannif dipayun bakal diperinci hiji-hiji. Wujud teh hiji maknana kumaha, kadua dalilna kumaha. Da kewajiban mukallaf mah eta ulah nepikakeun ka Allah nyebut aya, ka sorangan nyebut aya. Panwujud teh bahasa Arab, bahasa Sundana mah aya. Mata aya mah lain makna eta mah persamaan bahasa, maknana aya jiga kumaha engke dijelaskeun dipayun. Kidam jika kumaha ulah heubeul da kidam heubeul mah lain mana kidam. Bumi ge kapanan heubeul, langit ge heubeul, mata engke lamun ningali tina segi lapan kidam aya tiluna kidam. Wujud ge kapanan aya tiluna eta. Engke kakarek bakal kapanggih mana nu disebutkeun wujud hakikat, mana nu disebutkeun wujud majaz. Mana disebutkan kidam hakiki, mana disebutkan kidam idopi jeung zamani. Angke teh nu target musonif teh kapayun terek mapai ti kawit sifat kahiji nepi ka 50 hiji asupna kana akidah uluhiyah, salapan lebetna kana akidah nabawiyah. Da eta
Jangan ngaos aku tapi teka beri target kadang kawis. Jadi rarasaan cumpun ngaji tauhid dan geus bisa ieu teh baret ge wujud kidampak kok mah. Rawasna teh asa cekap gitu. Kalau nyebut aya seumur-umur teu mangih Allah. Keur dagang di pasar teu mangih. Keur tani di sawah teu mangih Allah. Ieu keur ka masjid ge salat sakitu disebut ngaranna Allah da teu kapangih. Ieu teh boating teu mangih teh teu paham tudakana mana wujudna oge gitu. Padahal i'tiqadul qudrat wajibun, jelema nu salat wajib syar'i nekadkeun yen salat teh bisa Allah. Lain bisa kuring Pak. Bimana yusabu alaman ya'taqidu qudratallah, diganyar jelema nu keur salat nekadkeun ieu teh lain bisa kuring tapi bisana Gusti wahdaniat sifat tanpa di dinya. Sabalikna wa yu'aqabu alaman lam ya'taqid qudratallah, disiksa jelema nu keur salat mun nekadkeun aya deui kudrat lian ti kudratna Gusti bisa aing salat teh. Malah bener aing mah da cek pikih na ge kieu salat teh. Mane mah kurang bener cek matak gegeyan teh ka batur tereh teh. Bisa kuring mah disiksa pada hari teh. Matak bentenkeun aya wajib syar'i, aya wajib adi, aya wajib akli benten lah. Natak di dia samemeh nyaritakeun 50 cek musannif ieu heula sing paham nu disebut hukum akal jeung hukum adat. Sakloba nu pahili jelema teh antara akal jeung adatna. Kadang-kadang adat diakalkeun, kadang-kadang akal diadatkeun. Mun akal diadatkeun jadi qadariyah panenna. Ayeuna lamun adat atawa syariat diakalkeun jadi jabariyah. Mana akal diadatkeun? Akal diadatkeun teh tukang dagang menang untung dina dagang. Pan untung dina dagang di tukang dagang cek adat aya untung dina dagang sot. Aya dahar, aya wareg, pan eta teh adat. Sing diakalkeun wareg teh kudahan. Pan eta disebut qadariyah teh. Aya gemuk, aya montok, pan eta teh kan qadariyah teh. Pan eta mah aya gemuk, aya montok teh cek adat. Adatna diakalkeun, ditekadkeun yen montok teh ku gemuk. Da geuning teh digemuk mah luput teh montok-montok eta. Jigana memisiknya ge ku Allah, gemuk ge sarua jigana teh mantuan. Atuh musyrik kitu. Mantuan Allah gemuk teh mun kitu. Jika nanti dalamun aing teu ngoprek mah Allah teh teu singeun mere nyape ka aing kabantuan ku ngoprek aing we jika nanti Allah nekadkeun yen ngoprekna urang teh mantuan Allah ngadatangkeun urang bisa nyape paneta teh disebutna adat diakal. Mun adatna diakalkeun pan qadariyah. Tak kulantaran tarik kana adat ya ulah ngarep-ngarep bisa juhud hatena moal Pak. Jelema nu juhud kana dunia teh hatena teh tarik kitu mah selebung we neneangan dunia tuluy eta teh gara-gara teu paham teu da mana akal mana adatna. Da lamun aing teu kieu mah, da lamun aing teu kitu mah menya aing bakal kieu. Pan sok kitu urang mah. Capek ka ditu teh. Maliren Pak. Teangan tuluy padahal ditinggalkeun ngebut we. Sabab wujud dina mana kunaon dasarna pangna teh aya zuhud dina mana dasarna teu paham mana akal mana adat matak nu loba teh di aku meunangna. Qadariyah teh kadang-kadang jadi tekadna poe ieu jadi qadariyah pas ngaji kakarek jadi ahli sunnah bijil ngaji kakarek kaluar tina lawang geus jadi qadariyah deui kadang-kadang. Nauzubillah min tak gitu. Menganggap aneh teh pedah kamari we dukungan eleh. Aneh cenah aing kurang kumaha ieu dukungan teh demeni alus rarasaan tapi kunaon bet eleh. Aya nu eleh Pak dukunganna aya. Ulah nyebut aneh karena dukungan eleh. Nu aneh mah ceuk ulama al ujbu kulal ujbi. Ari kakagetan keanehan kalawan sakebekna kaanehan. Anehna teh kacida sih eta. Satu anu aneh na kacida teh mimman yahrubu mimman lanti kaka lahu anhu.
jelema anu kabur ti zat nu eta zat moal matak pisah ti eta jelema. Hartos Pak. Jelema nu aneh mah kabur ti zat anu eta zat moal matak pisah ti eta jelema. Dat saha nu moal pisah jeung urang? Zat Allah mah. Kumaha gambaranana? Kabur ti zat anu moal matak pisah eta ti eta dati urang bi Allah yaf'ala ma yuqarribuhu teu migawe pagawean nu ngadeukeutkeun manehanana ka pangeran. Jadi jelema aneh mah mu ngaji padahal ngaji teh Pak salah sahiji pagawean nu ngadeukeutkeun urang ka apa? Rek kumaha nyaho ka Allah, rek kumaha bisa inget ka Allah mun ka Allah nawe oge teu nyaho. Jeung kadua rek bisa nyaho kumaha ka Allah mun urang teu neangan nyaho. Matak jelema nu aneh mah diajak ngaji mungeun. Aya nu diajak ngaji mungeun. Jelema aneh. Diajak salat mungeun. Diajak bener mungeun, diajak sidik mungeun. Pang aneh-anehna jelema ibadah tujuanna hayang ria eta teh pang aneh-anehna mah. Ibadah hayang katempo ku batur. Pang aneh-anehna. Nu kadua, wayat lubuma jeung nyuprih kana perkara. La bakoa lahu ma'ahu tah kitu bahasana. Nu eta perkara teh moal matak langgeng keur manehanana moal sugan bareng jeung eta perkara manehna bakal langgeng moal la bakoa lahu mahu nu moal matak langgeng hirup namun babarengan jeung eta perkara. Naon tah nu ditiangan padahal urang neangan eta teh moal langgeng babarengan jeung eta dunia. Matak pang aneh-anehna jelema mengumudag dunia pang aneh-anehna jelema fasilitas agama tapi hatena boga tujuan naon? Dunia mah. Di aku jeung teu di aku loba jelema pasantrenna bangkar teu boga santri hayang hirup deui nepikakeun ka diakalan yeun sakola. Teu saeutik nu nyarieun sakola lain goreng pan baruga sakola lain ngan teu saeutik pangna diobrolkeun aya nu ngobrol gitu Pak. Ngan teu saeutik ti antara tujuanana pangna ngayakeun sakola nu katempo bos. Ka itu ngatu persiswana sekian matak dikalikan di loba-loba paloba-loba santri paloba-loba jamaah lain terjadi ti ayeuna tong aneh ti zaman Imam Ghazali geus terjadi lain teu mumpuni dina kailmuanana ngan cek Imam Ghazali hanya kal hatena teu sieun ku Allah naon sababna dan nu diteanganana perkara anu moal langgeng dunia nu diudag-udagna tak jelema aneh mah mana agama nepi ka dipake tujuan dunia sanajan urang dunia dan lain dicarek dunia ikmali dunia ka kana kata isu abadan ngan ulah dipake tujuan naon dunia sanajan dunia dipake tujuan agama maka amal duniana jadi amal agama sanajan pagaweana agama tapi tujuanna dunia maka nilai amalna jadi nilai dunia tak gitu. Nah, ame paham mana wilayah akliyah, mana wilayah adiah, gara-gara teu paham mana akal mana adat, loba jelema nu adatna diakalkeun, loba jelema nu adatna nu akalna diadatkeun. Mana akalna diadatkeun? Ceuk akal nu nyieun untung dina dagang Allah. Ceuk akal nu nyieun montok dina pare Gusti. Ceuk akal nu nyieun wareg dina patuangan Allah. Ceuk akal nu nyieun tutung dina suluh lain seuneu tapi Gusti. Ceuk akal nu nyieun baseuh lain cai tapi Gusti. Eta pan ceuk akal. Ieu diadatkeun teu dagang, teu tani, teu buburu, teu salat. Da ceuk akal nu ka surga mah ku Allah lain ku salat. Tungtungna teh sagala henteu, maka jalma nu sagala henteu teu ngahormat kana adat, teu migawe kana syariat disebatna Jabariyah. Mata akal diadatkeun salah da jadi qadariyah. Eta teh disebut tekad najasa. Sabalikna adatna diakalkeun oge tekad najasa kalebetkeun tekad jabba. Ahli sunnah wal jamaah mana adat dihormat, syariat dipigawe ngan hatena teu nekadkeun. Eta napakan lin ulah ngagemu. Nah, onda cenah nu mere ngarti malain ngaji Allah kudu-kudu teu ngaji.
didalilan segala ku hikamnya, dilalilan kae patolabu kalahi ku piraku ngaji anjeun anu paneuri sababan pi itu ieu asa biki jadi sabab karena datangna ilmu nu datang ka urang teh geus dijieun ti babareto meme urang ngaji matak mustahil ngaji maneh jadi sabab datangna ilmu keur maneh koe eta dalilna ge eta matak aing moal ngaji jabariyah eta gitu teh. Maksudnya kumaha musani penyebutkan gitu teh ameh nu ngaji pinter tong ngaku ladang ngaji nah teh gitu dalam ladang ngaji nah di aku nah eta jadi koda ria matak ajengan masantren 15 tahun balikna jadi kiai gede di aku ladang masantren baheula ilmu nu ayeuna teh ajengan kodaria teh boga we santri anakan kodaria teh Pak boga we jamaah loba jamaah qadariyah teh kadang-kadang ngaran hukum sok wang papai memeh akal jeung adat ayeuna wang hukum heula pisahkeun ari ngaran hukum teh naon netepkeun hiji perkara kana perkara anu wang contohan netepkeun wujud ka Gusti Allah eta hukum. Naon tanda netepkeun wujud ka Allah hukumna wajib naon wajib akli netepkeun tutung kana suluh nalika antel jeung seuneu eta teh hukum namina netepkeun baseuh kana baju waktu adeg jeung cai eta teh hukum namina ditetepkeun lamun netepkeun wujud ka Allah muncul hukum wajib akli netepkeun baseuh ku cai eta hukumna wajib adi sing tiasa ngabentenkeun aya wajib ceuk akal aya wajib ceuk adat netepkeun wareg kana patuangan tos tuang eta mah wajibna wajib naon adi wajib ceuk adat eta nami hukum atawa nu kadua ngeuweuhkeun perkara tinu mun Allah kudu kidam berarti eueuh adam ti Allah teh wajib gitu Pak eueuh adam atawa sabalikna lamun adam ditetepkeun ka Allah teh mustahil pan Allah teh kudu kidam aya lalawanan kidam teh hudus laras itu lalawanan kidam hudus netepkeun anyar ka Allah eta pan mustahil matak napikeun nami hudus ti Gusti Allah eta teh hukum ngeuweuhkeun hudus ti Allah hukum ngeuweuhkeun baseuh dina baju da teu antel jeung cai eta ge namina hukum nu tadi mah hukum akal ari babaseuh mah jeung cai eta mah hukum ada na teh cukup ku Allah dicontohan ngaliwatan kisah Ibrahim alaihissalam supaya orang boga pemahaman karena akal jeung kana adat sahanu teu uningan Nabi Ibrahim diduruk jika rata-rata jelema apa dongengna Nabi Ibrahim diduruk suluhna oge balas ku gede Pak tangah ka langit teu katingali tungtungna balas badag suluh bro Nabi Ibrahim balas badag seuneu kana tengah-tengah seuneu cek adat wah jadi lebu Ibrahim cek adat tah tapi da kulantaran nu nyeun tutungna ge lain seuneu lain seuneu mah teu bogeun tapak nyeun tutu matak Nabi Ibrahim kana seuneu kul nah cek Allah ya naru kuni barda wasalaman ala Ibrahim Nabi Ibrahim kana seuneu teh boro-boro akibat aya tutung panas ge teu karasa tiis we ulah kudu sakujur awak buuk salamar wanu tutung tutung buuk salamar lamar acan Nabi Ibrahim eta keur ngabuktikeun yen adat mah teu napakan matak sanajan urang nyonyoseun ulah nepikakeun ka gara-gara seuneu jadi tekad anu bahaya ka urang eta gara-gara seuneu napakan teh jadi tekad qadariyah gara-gara gemuk ngamontokkeun teh jadi tekad qadariyah kunaon digemuk ameh montok we teu naon pawilayah adat mah eta mah ulah sote jadi tekad mun aing teu ngagemuk da moal matak montok buleun we dina hate teh montok teh ku gemuk ta eta nu dicare ku agama geuning atuh maneh mah teu ngagemuk capek-capek kudu ngagemuk da nu nyeun montok na ge Allah ieu kumaha Allah we bari gemukna kudu dibeuli sakeukeur teu boga duit antep kumaha Allah gitu
eta mah ngaranna jabbar butut duangan ge Pak. Ahli sunnah wal jamaah mah ini ka sawah ngan hate mah ulah cicing di sawah. Cek adat mun hayang gemuk, mun hayang montok gemuk bawa ka sawah teh gemuk, awurkeun ku leungeun, peupeuje ulah ngagemuk ku hate da moal tuntas. Ngahulang we di imah, keur ngagemuk cicing tong ngaganggu. Erek geus moal ngagemuk ku hate. Matak petakeun dagang gemuk bagian adat, matak jasad nu ieu sina ini. Hate bagianana teh tekad matak pakeun nerapkeun tauhid teh pan anu disebutkeun muraqabah. Kudu diintip urang init ka sawah teh bisi kacaletot eta hate. Bisi kacaletot diintip bisi urang ngagibeg hate kana gemuk gitu. Bisi ngagibeg kana gemuk di muraqabahan. Jadi mising di gemuk meeng oge da geus di muraqabahan ti awal teh keheul-keheul teh. Aya menyebutkan hanas tas ngagemuk pare anger meeng hanas yo aing biak kintalan gemuk atuh teh merokok mematek bijil hanas ini dagang modal badak belan nginjem sawarek teh rugi imut jeung modal-modal esok bijil hanas atuh teh di merokobahan memeh ini geus jadi jabari geus jadi qadariyah memeh dagang itu dah. Mau jadi ahli sunnah wal jamaah rek menang untung rek menang rugi mau jadi masalah mah naon sababna hate na geus di muraqabahan mun urang inget we kana gemuk tasi inget eta teh nafsu nu nguasai urang teh namina nafsul ammaroh can dipoyok mah ku sorangan moal init moal mah matak tugasna lamun urang nyang hareup we kadinya kabeh tah hate teh kana adat teh disanghareupan ku hate urang. Tah ngaji we urang poyok ku urang ulah moyok batur mending ge moyok urang kunaon sia teh pancek ngaji oge eueuh nu napakan kajaba Allah kunaon sia mah hate teh nyang hareup we kana gemuk ceuk sorangan teh ka sorangan ulah suasia ka batu da moal ngeunaheun mun sorangan moyok kana kalakuan nafsu sorangan eta disebutna lawamah. Dia teh pakeur nyingkirkeun amarah teh ku lawamah poyok heula kalakuan butut urang teh ku urang da ngadaguan dipoyok ku batur mah tara narima sok kuhul akakarek lamun geus dipoyok aya di Bandung bahasa kieu Pak menya poyok-poyok di lebok asok aya nu kitu moal matak di lebok da dipoyok li ai geus dipoyok mah antung ge teh moal matak dilebok deui ditinggalkeun digenti we kumul himah itu prosesna teh urang salat ti mimiti takbiratul ihram nepi ka salam luput mun inget ka Allah boro-boro inget ka Allah inget keur salat ge henteu amarah teu pernah dipoyok matak likum-likum belecet ih salah salat teh pati eling oge malah nang hunyar dina jojodog masjid bari ngopi hideung jarum coklat mun asa bebas beban gitu poke ngobrol teh seueuh Pak ai benernya ai geus salat teh asa bebas hutang ai pok teh bebas hutang puguh salat teh peti eling oge gitu mini nyawa se urang tuh salat urang teh gorengan can dipoyok urang da mal iser tina goreng nu iser tina goreng teh nu moyok matak geuning kolot beula tah salat disunatkeun ceuk ulama fikih mana doa jeung zikir sok atuh zikir heula ti antaus zikir teh atuh baca astagfirullahal eta teh pakeur moyok pagawean salat geuning aing mah teu inget saeutik-eutik acan keur salat Allahu Akbar teh da calon aing eleh inget teh kadinya aya nu balas eleh hate keur salat inget kana kekalahan tidak apa-apa dukungan salah yang penting kita tidak salah mendukung teh gitu teu nanaon kalah dukungan nu penting henteu ngadukung salah da kewajiban urang mengadukung anu bener leles li wa wajibun nasbu imami adlin wajib syar'i urang milih pamimpin anu cenah eleh teh nanaon dan nu menang teh pasti adil lolobana mah justru nu menang teh nu teu adil cek Nabi
jatah nu jadi pamimpin sabada kami eueuh nu jala lujurna ngan 32 tahun nanti nabi nepi ka ayeuna pan geus ribuan tahun. Sesana mah cek nabi lolobana teu kabeh Pak, lolobana nguyupan getih rakyat ngadaharan daging rakyat kinayah tina pamimpin anu teu adil. Mata geuning nya triliun dikorupsi teh enggak teh getih rakyat jeung daging rakyat. Cenah negara orang teh pangbeungharna mun segerek digaji ku kekayaan negara pangangguran ge kagihan sabulan 20 juta. Buktina geuning teu singeun sakalian BLT ge pasajeung tatangga. Da teu kabagean kunaon? Nagarana korup tuh da. Loba nu korupsi. Mata pamilih pemimpin mah patokanana lain meunang jeung eleh lain, urang milih anu bener. Mata teu nanaon eleh dukungan, nu penting teu salah ngadukung. Gitu urang. Menang dukungan ngan urang salah ngadukung eta anu dihisab di kiamat. Baretos sia tanggal 27 November nyolok saha? Ditanya isukan teh. Nyolok si anu Gusti, kunaon make nyolok si anu? Mere duit Gusti. Itu. Sabaraha asal mah mere 5 juta Gusti, ngan cek abdi teh haram ulah mere sakit. Mere ka abdi teh 10 juta. Sia mah nyogok arosi wal murtasib pina cek aing haram ulah. Ngan Gusti eta teh terakhir ngaharewos aya cenah keur ajengan mah puguh ieu teh 100 juta. Hek ku abdi teh ke atuh cenah wang badami heula. Orang teh nyebut haram teh leutik teuing merena nya. Kitu mah da calon nu didukungna ogena. Wah, mereana oge mesti bareto tuh da asa kahutangan urang. Padahal Pak tugas ulama teh Pak tugasna mawa jelema ka langit gitu. Eta mah disebutna ge makhluk langit, makhluk mulia itu langit teh nya. Mata kelamun aya pajabat nitah ulama nyoksrok ulama sina ngampanyekeun manehanana sarua jeung nurunkeun ulama ti langit ka bumi gitu Pak. Hartina ulama nu daek dititah kampanye ku calon eta teh ulama nu keur daek dihinakeun ku calon. Dimuliakeun ku Allah. Ieu kalah dihinakeun. Gitu. Atuh dalam mun teu kieu mah teh moal boga duit. Gara-gara teu paham kana akal jeung tah kitu. Wanian geuning ngomong kitu, pancan aya nu mere. Matak mending ulah aya nu dari pa nu mere hese ngomong eta. Tak ngaja diwani-wani ngobrol teh taki-taki bisa anu mere ingat ka dinya. Coba lamun teh kitu mah aduh riweuh. Matak di dieu teh ngaja diheulakeun mana adat mana akal. Kolot mau baheula ngadukung salah siji calon teh naon kontrak politikna ngaji dalam begitu Pak kontrak politik lain nama teu nguruskeun batur nu penting maneh engke lamun geus jadi tak uruskeun pasantren urang tungtungna teh pasantren nu maju teh nu deukeut jeung saha jeung pajabat teh mana disebutkeun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasantren nu leutik mah da eueuh nu wawuh di luhurna pejet teh Pak. Pejet kumuh katempo kuleuk meuke kuleuk sok nu wawuh jeung pajabat da boga lingu bersinar eta Pak. Lamun kudu ngobrol jujur. Tapi da ngobrol gitu teh berat Pak. Hese piomongeun deui eta teh. Rasikona teh gede. Awang ngeuweuhkeun perkara tinu sejen saperti ngeuweuhkeun anyar ti pangeran eta teh namina hukum. Ringkas Bu nami hukum netepkeun hiji perkara kana perkara sejen atawa ngeuweuhkeun perkara tinu sejen. Sok wang contohan netepkeun wujud ka Gusti Allah. Ngeuweuhkeun Adam ti Gusti Allah eta hukum namina. Netepkeun montok kana pare waktu adat di gemuk. Ta eta teh ngaranna hukum. Adat eta mah berarti
ngeuweuhkeun tutung dina suluh nu teu antel jeung seuneu, ngeuweuhkeun baseuh dina baju da sabab teu antel jeung cai. Tapi lamun netepkeun baseuh kana baju sabab antel jeung cai, eta ngaranna hukum. Tos engke wong pisahkeun nawan mana anu disebut akal, mana nu disebutkeun adat, mata ke dipayun ngaran akal, cahya lemes ti pangeran. Wallahu a'lam bishawab.